Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng mangkince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana dipedar ieu carios sim kuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya hatur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kesehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Masih nyarioskeun Sudagar Batik bagian K2-nya. Ye karya Bapak Ahmad Bakri di Ciamis. Kumaha lajengna ieu carios mangga urang kawita. His ari akang ieu ngomong teh sok lalawora teuing. Palias teuing atuh. Nah kamana budak teh ieu mangkaning can nyatu-nyatu acan. Lah sok aya-aya wae pibarinjaneun teh ieu cenah bari garo singsat kituna. Tudak mata oge bapak ieu ulah sok kabina-bina teuing ka budak teh. Kitu-kitu wae make disiksa atuh ieu. Monggo ganeng-ganeng pusing lah. Yeuh dengekeun kami mah lain nyiksa deuleu lain. Jamak we ngawaras sakitu mah tuh jamak. Cek bapak si Kasja molotot. Pamajikanna ngarempod nempo ambek. Da geus apal cenah adatna kitu. Gek diuk salakina ngajen menang sajonjonan taya nu lemek. Bapak si Kasja dina hatena mah mimiti kaduhung geus kalepasan ngomong. Bawa katutuluyan tadi bibirna getihan cenah kitu. Akang atuh teh angan kaditu ieu kabibina ka Jati Bunder budak teh. Susul gerak kaditu ieu salakina ngorejat plong kana hate ngemplong. Moal salah cenah kabibina ngadon pundung. Ya, engke atuh. Nah, kabina-bina teuing nya nu pundung teh. Pasti kabibina menita inget-inget sapirahateun ieu mah. Abang omong keur poekeun ya. Engke atuh. Erek lah, erek kaditu. Reketek diiket jung nangtung. Sarung dibeberkeun kana cangkeng. Kakaragap kana karari pioboreun. Ger hujan meni ngagebret julaeu wae. Keun atuh isuk wae da moal ka mana atuh bapak? Enya meureun kaditu cek si Arwiti cenah. Bari ngedeng kituna nyileuk wae meunang salila-lila. Urut sakitu capek bulak-balik ka pananggapan. Pitunduheun teh kasilih ku kahariwang inget wae ka budak nya rada regreg teh mah. Da moal salah meureun ngendong di bibina. Tapi bubuhan lain indit sadrah keukeuh bae hate kolot mah cuscos sieun kumaha onam. Nya isukna didago-dago sugan engke wae datang. Disusul sieun pa salingsingan di jalan. Tapi nepi kahaneut moyan ampleng teu tembong-tembong. Pais laukna meunang ngahaneutkeun teh diageh-agehkeun. Ditumpakkeun kana kejo bagianana napi lauk si Kasnen ngan beki ngaherik wae hayang nambul.
ngan inget wae kanu ngalana gewat wae disumputkeun di hadapeun dulang. Nya tungtuna mah matak buntu laku balas ngadadago leos wae nyusul nyusul kajati bunder kasampak panto ning nalingkreb kabeh ditanyaan ka tetangga nuker kasarawah cenah gedig kapalang cenah jauh-jauh panjang gagang cuma lamun tepika teu jonghok. Yah, kapalang aing teh jauh-jauh teuing yeuh di jugjug. Anggang-anggang teu diteang sugan we budak teh heueuh di bibina. Ti kajauhan tembong area awewe nu keur tandur. Teu jauh ti dinya aya budak lalaki duaan jingjing ruas ting taronggeng dina kotakan tanduran moal salah cenah si Kasja. Jeung anak bibina keur ngalah tutut cek dina pikirna hadita. Yah bener ieu mah yeuh sugan itu tuh ting taronggeng wae budak teh keur ngalahan tutut meureunnan plong wae ngemplong urut tadi sumpeg teh harita. Bini naon tate Arwiti? Nah, taboga biniketan kitu. Mun lewihan malah kami agehannya. Rek nanduran icakan di Cimandala. Ae gening kakak sinarieun ka dieu. Aya naon aka rurusuhan gening. Cek bi Arwiti cangkat. Bari marioskeun cangkeng. Cangkel balas dongko wae. Iya teh lah nyusulan si Kasja di kamari teh balik ngamang hariwangkeun we atuh sarwana jeung maneh lain dijurungkeun ari budak teh yeuh ngalanto teh lain mangsa deui. Hi da eueuh si Kasja mah ka dieu geus lila oge teh tembong bareto ka dieu so teh yeuh dititah menta bini jaat asana teh. Nya harita ka dieuna teh ayeuna mapan can kungsi deui ka dieu tembong. Baruk eueuh ka dieu. Cek bapa si Kasja handeueul jeung bingung. Ari itu saha keur ngalala tutut atuh Bi Arwiah ngalieuk ka palebah budak nuker mulung tutut dina kotakan tanduran. Itu masih Edo eta mah jeung si Epeng lain eta si Awi tuh geningannya si Epeng jeung anak si Awi teh ya. Edo aya kakak sia ka dieu ieu. Caha mah caha. Cek Edo nyelang ngalieuk ka indungna. Si Jaya. Eueuh mang eueuh. Cenah bari gap mulung tutut sup kana ruas. Bapa si Ija ngarahuh gog dina galeng. Suku asa leuleus bakating ku sumpeg hate digugulung ku boa. Jol salaki Bi Arwiti nyampeurkeun ka Cida kaget. Dibejaan cenah ku pamajikan nana. Ae nah kunaon atuh budak teh geuning siga nu pundung henteu tas diambek kitu ku maneh. Nyaeta pugu tas dicarekan. Lah, da ngadadu wae sapopoena ge. Nya, teu inget wae kana ngarit-ngarit acan. Nyalumrah wae atuh asana mah ngawarah anak mah kitu. Cek bapa si Kasja teu wanieun nyarita tas dicabok mah. Eraeun sieun diwaweleh ku sahandapeun. Aduh, kumaha ayeuna kakak? Nyaho teuing lah, bingung ieu teh kumaha.
Kamananya neangeun anak yeuh. Cek Bapak si Kasja ngelengis deket-deket kana ceurik ka jurung kaduhung geus ngalepaskeun kalepasan nandasa budak. Oh, kaditu sugan atuh ka Karangpari. Sugan ka si Mahdi, bareto teh asa we kungsi diajak kaditu. Nya arwitinya kaditu lain. Anya basa kaditu teh bareto. Marangan ieu aya si Mahdi cenah. Kuring mah hayang nganjang ka Mamang. Heug syukur atuh cek si Mahdi teh. Tapi engke wae cenah bulan Sapar. Ameh meneran kadu arasak. Ayeuna lain bulan Sapar teh. Oh bener ayeuna. Tah geuning kakak. Moal salah deui kaditu geura. Kasih Mahdi. Susulnya kaditu. Sakalian menta kadu. Ke kuring agehan. Butuh duh sikina kerepelakeun. Sugan we atuh kabiruyungan. Untung si Mahdi mada. Unggal tahun cukul-cukul wae. Kaduna deui lain kadu parah. Jeung kadu Bogor ieu mah wanieun asana ge. Cek Bapak si Kasja. Nya Bapak si Kasja tenembalan teu ngabandungan ongkoh omong iparna. Da pikirna mah keur balueng inget kanu eueuh cung nangtung leos indit. Rek mana kakak ayeuna? Rek balik wae lah. Lain tuluy ka Karangpari lain. Balik heula wae lah. Indungna bisi dedepeun di lembur karunya. Oh nya moal salah deui geura. Kaditu budak teh kade poho kanya talatah siki kadu ka si Mahdi. Ae kakak. Tadi suguhan atuh ye. Nyanet acan. Da ieu teh kuringna keur kapalang. Kan bae bi. Teu hararayang ieu. Cek Bapak si Kasja indit. Datang ka imah nyampak pamajikana keur ngadaweung wae bari ucang-ucang dina golodog. Ngadenge budak eueuh goak ceurik. Gandeng kami ketir keur para rusing der disampakeun leweh ari maneh mah yeuh. Geus gandeng. Heueuh bongan saha tah budak teh ieu. Kalabatan ka anak tere maneh teh eueuh pisan rasa hampura sakitu-kitu wae make disangsara ieu. Lep lenyap lakatay wae hate Bapak si Kasja diseuekeun kitu da puguh geus teu kamari manehna geus ngarasa kaduhung. Aing ge rumah salah euy. Tobat kami ge tobat. Kami mah yeuh lain ngahaja deuleu. Hayang nyangsara kitu sotena niat yeuh ngawarah budak. Sangkan kapokeun tadina mah. Nah teu apa rek kieu atuh jadina teh. Kuring ge ngarti. Batur ge osok ngawarah mah ieu. Tapi tara nepi ka kitu. Cek pamajikan nana namalang kituna rewah riwih. Lah ija kamana atuh sia teh. Jeung aya wae deui. Laukna tuh dihakan ucing Kang. Boa Kang. Geus lah. Maneh masok ngelelewang wae. Geus antap rek disusul ayeuna ka Karangpari. Cenah bareto cek si Arwiti. Dijangjian cenah ku si Mahdi. Rek murumupu kadu. Masalah deui lah. Pasti kaditu budak teh. Cenah bari asup ka dapur telila jol deui. Geus ganti bedog sarangka beureum simpai.
simpai tanduk paranti ari nyaba jauh dudukuy cetok talina dikawadkeun kana gado leos indis lawang panto di buruan ngaliek deui lebah panto buruan ngaliek deui. Nyai mi HP embe kahade poho paraban heuh. Akang rek miang heula yeuh. Biar wiah repeh cerikna sup ka imah. Kituna mepene budak geus tibrak kituna guragiru ngara parab. Teu jauh-jauh ti pipir imah bae ngaitan daun nangka ku arit digagangan. Digagangan ku gantar geus menang parab mah kop sirip cerup kabalong. Ngala lauk kituna nyadiakeun nu datang. Ngagantian lauk nu dipaok ku ucing ngahaja cenah ngala nu gede. Hayang mupujekeun ka budak nu tasna langsa. Asar amleng magrib lebeng nepi ka isya nu nyaba teu tembong-tembong. Anu di imah beki barinjan geus teu puguh rarasaan sakedeung-sakedeung jul-jol. Hol nempo di lawang gebar gebur obor teu kajauhan geuwat dipapagkeun. Geus deukeut sing horeng lain julaeu wae balik deui ka imah bari nyusutan Cimata. Haduh nya ka mana atuh ieu teh nu neang menit embol-embol. Hah kumaha akang teh nya ieu teh kumaha jul-jol anu ngalongok bari naranyakeun ti kamari. Da ti kamari oge loba nu ngadedenge beja tapi nu ditanya ngan luhlah bae. Da teu puguh sarua pada poekeun ukur ngadadago nuker kakarang pari. Leuheung lamun teu ngajelenggut teuing ari pada malaturan mah atuh kareuah-reuah kudu ngawarangkong bari digede-gede hatena moal wanieun jauh. Budak pantar kitu mah cenah. Nyai sing sabarnya sing sabar. Da moal jauh atuh budak pantar kitu mah samet punung meureun ka pamana mah nya. Jamak wae budak sejen oge osok. Nyai nya sabar wae sabar. Nya hatur nuhun atuh ieu. Nya sing sabar. Ger hujan beki peuting beki gede nu nyaba ngampleng keneh. Nambahan kahariwang damun di jalana moal waka. Mun di jalan cenah moal teu kukucrut. Mangkaning lalakon kakarang paritea ngaliwatan leuweung. Mimiti tinggoledag malah terus aya nu kerek bakating ku cape meureun. Urut ti beurang digawe sapapoe geus deukeut ka tengah peuting kulutrak. Bray panto muka sup bapa si Kasja. Papakeanana cipruk ku cai hujan sakur nu nyaring keneh. Curing hak bari raong naranyakeun budak. Ibuna aduh geuningan eueuh geuningan di ditu oge. Tembalna bari ninggangkeun maneh kana salu. Geus teu inget kana cuplak dudukuy saluar awak ngadegdeg cara nu kabulusan. Haduh
tobat Gusti nya ka mana atuh si Ija sia teh cek indungna Ija ngoceak kulupruk les kapiuhan meh wae ninggang budak nu tegewat mah cenah pada muru pada ngagugulung pada nyare cehan Nusare hudang bari ting raringeuh malah Kimadewi mah siga nu kagentak ngorejat hudang ti buburanjat geus jajeg deui ingatana tuluy istighbar ret kana bapa si Kasja nu keur ngadhod-hod ti gigireunana. Tah, syukur ari geus datang Mbak Ija. Syukur. Cenah bari mamener iket. Oh, mana si Kasja eueuh pugu. Ari itu saha nu keur digulung atuh. Sok aya wae indungna kapaehan itu mah. Kapiuhan kunaon? Deuleu itu abong-abong nu lulungu sia teh puguhnya eta budakna eueuh. Astagfirullah. Nah kamana atuh budakna kamana? Teu aya nu nembalan kituna nyah indung si Kasja beunta terus ceuri ka nyenyerian. Galeong bluk bapa si Kasja nyuuh kana gigireun Kimadewi dudukuy napel keneh datalina ngawad kana gado gawad pada muru hari dirampa awakna nyebret panas. Oi bawa ka jero salinan tuh kudu tuhur karunya ye. Cek altasan kituna dipenahkeun wae tuluy pada nyabak saluar awak dititenan bungkus lebu haneut ditetelan bungkus lebu haneut di prakasa sina nginum cihaneut dipaksa karasa siga rada senang cenah tapi aya nuwani taya nuwani ninggalkeun nya isukna tuluy nu gering teu kaduga hudang acan beki lila beki repot gawena sasar wae taya deui nu disambat iwal si Kasja awakna beki orot geus teu asup dahareun cai awahing ku dipaksa. Karunya ieu tulungan ye merean cai atuh. Anya atuh ya akang cai akang buru atuh kang cai. Kasja kamana ya kamana aduh waktosna sep. Aduh waktosna cenanya kamu jeung sep. Insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui nya dina seri nu ka-3. Mangking ce ngahaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.